Eh, nikmat hujan, udara teh panas, segala aya, banyak hal ya teh. Duit mah loba, sama buku, jalan juga sebenarnya mah, bisa segala kesimpulan, menurutnya memajukan terboga jika KIP itu penting daripada tak kumaha kenyataan sama coba menyusahkan nyaannya buru-buru dilamar gimana apa perlu dikawin lainnya itu yakin pasti daekeun sih ka urang mah kira aku daekeun duit loba banda loba harta tong ditanya kira aku kudu bobogohan we jeung ya di menaon atuh gawe can boga kan jelas sairupana yakin jeung urang pasti daekeun itu memang buru pemajikan teh isuk meletup gawe coba mana pemajikan teh jeung sorangan itu karena carangkeul awak balik gawe pemajikan bisa dipecetan perdamaian ayah juragan kenaon yang ya dia calik lah kebenaran ya bro dia lah calik lah naon juragan dia lah gede dia pula ngobrol ya juragan naon juragan balik kemana ujang teh kerah Bade. penting kieu bade ameng ka payun ameng kemana teh daripada ameng mah mending kena di dia sareng juragan itu kerja rangkeuh kayak pencetan sok ka dia tah kalau pencetan mah sok ka dia nya yang duit mung kayak dibere lah duit lah terus jajan juga mana kecil iya ya belah dia iya gitu we tah aduh ya benar pisannya kumaha langkeunnya aku benar kayak dibere duit lah sakarung sugan ku juragan siap mau dibangun buka pemajikan genah pisan bagan calein gerak kawin deui nyata aya nyata yang kawin mah sebenarnya duit aya mah aya tapi penting mah juragan teh ngimpi yang ngimpi naon nyata penting mah juragan teh ngimpi ulin jeung si Jenab mereka bayang-bayang nih ke ayeuna jang eta mah jika asli bener benci jenap maka bagus si Aldi udah gitu mah boga naon atuh jang geus pugu ari jeung juragan mah imah aya banda segala rupa aya di imah mobil loba motor aya duit sakarung geus kawadahan jang loba ya ningang lah naon atuh nu mung sareng juragan mah gerak tuh juragan gerak kawin tuh alif ka tongolanya tuh deui engke ka dieu deui lanjut deui nya engke duitna sekalian we lah atuh siap ayo landang ulah euy nyadet sampeurkeun dah terang juragan tersantai we paling ngagayam ya aduh nah teh juragan nah dip naon ieu mah khusus ke juragan ieu mah mari mah diuk lah ayeuna ieu teh di urang tarik carita penting teh urang teh ngimpi nya ulin jeung awewe
eta mah awe teh menikah geulis menikah jiga kabogoh saking ku jiga kabogohna jiga ku pamajikan geus lila ning urang teh Ya. Emang ulina ka mana juragan? hadinya saat kidang pas walim Oh, gitu juragan. tuh pokona mah eta mah sakumaha naonnya sakumaha kenyataan eta mah no bari ngabaso eta teh bari segala rupa di dahar eta mah segala jajan pokona mah duit loba ulin teh beneran teh na motor ulinna nya di bari hujan nyeri rincik ini romantis nangtep di nyata segala ngeunah lah pokona mah eta mah jiga nyaan Ari mimpi teh jeung saha juragan? eta jeung si Jenab. Hah? Si Jenab. Si Jenab emang kunaon? Eta teh kabogoh urang juragan. Lah, maneh do kage encan boga naon kira maneh. Tuh akan mikir bobogohan maneh mah. Urang teh narima juragan. Make kudu teu narima. Teu narima juragan. Naon itu? Ka imah juragan dia anu tadi acan kuliahna malah itu ningker para saya wah imah kudu langsung ka imah Pak RT. Kenaon itu itu keribut hayu urang ka gitu. Yo, daripada dipisahkan mending kena nonton resep bangunna. Yo. Salat beres, dahar beres. Tinggal santai ayeuna mah deuh. Yuk kue teh. Pak RT Santai teh. Aya naon jangan luas. eta juragan tengkulak jeung si Aldi keur para saya. Tuh ayo. Di mana kan? Ari mah, orang nerima. Naon itu? Ayo. Sih kentu keur naon ini? Nerima. Bisa tuh. Siap RT. Aduh, iya mah kudu kabur. Pak RT geus ka dieu bisi ngamuk. Aya naon kah itu aya naon? Eta kabogoh urang dicokot ku juragan tangkulak. Dicokot ku naon? Dibawa ulin ka ditu. Naon eta mah kur ngimpi urang mah. Dibawa ulin dina pangimpian? Heeh. Bener dina ngimpi? Heeh. Aduh.